Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepang undang-undang sareng simkuring mangnana dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyanak hiji jejer carios Malespati nu jadi adi karangan Mang Nyalira. Ayeuna teh bagian anu ka-28 nya. Mudah-mudahan atuh ieu pidangan teh sing janten hiburan kanggo sadayana. Manganuhunkeun kana parantos subscribe pun kitu deui kana parantos lalebet tina kolom komentarna. Atur nuhun sakali deui. Atuh kitun-kituna mah kanggo bara Sunda wae anu sami-sami mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda. Hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari tos dugikeun ka batur-batur Ki Jarong nya barang ninggal bedog anu dipesat ku si alam mendingan burinyai kitu tah nya. Terus diantawisna aya anu nyarios ka batur-baturna. Terus kadinya nya baraya. Sumangga atuh wilujeng ngadangkeun. Cahaya naon euy? Mending ngaburi nyai kitu bieu. Eta cahaya nu kaluar tina bedog Jajakawi euy. Sigana lain sembarangan ye budak ngora teh yeuh. Kitu ceuk batur-baturna Ki Jarong bari jeung cungjeleng kituna teh ngahurup deui ka si alam. Kolepat. Bedog musuh menipating kolepat deui rek ngarah kana awakna si alam. Ari si alam barang bedog musuh daratang rek ngarcah awakna. Awak si alam harita muter meuni siga pangal. Bari jeung dibarengan ku tanaga jero kituna teh. Ari bedogna pake nakisan kana bedog lawan anu keur nuju kana awakna. Hiuk wer trang peletok. Bedog musuh nu diaradu jeung bedogna si alam menipating belentrang jeung pating peletok pararotong. Atuh rengkog kabeh ngarengkog. Sabab bedog maranehna ngan kari sapotong deui. Srog batur-baturna nu sejen maju ngahurup deui ka si alam. Ari baturna nu tadi parotong bedogna mundur ka tukang. Celeng batur-baturna Ki Jarong laluncatan deui ka hareup. Bari jeung ngaharembatkeun bedogna ka si alam. Ari si alam barang nampo batur-baturna Ki Jarong geus ngahurup deui ka manehna. Ari tah si alam nangtung ngabedega. Ari bedog anu dicepeng ku leungeun ka tuhuna diputerkeun dina luhureun siraheunana. Wut. Meni muter kawas kolecer dipake ngahadang bedog lawan. Hiup trang. Bedog diaradu deui menipating balentrang jeung peletok pararotong deui wae. Atuh rengkog batur-baturna Ki Jarong rengkog deui. Ari si behom baraya anu harita kaparengan aya di dinya barang nenyo si alam sarupa kitu teh manehna marentahkeun ka batur-baturna sangkan tuluy ngahurup ka si alam. Mantong mundur euy. Ayo hurup deui leuwih loba. Kitu ceuk si behom. Bari jeung manehna oge luncat milu ngahurup ka si alam anu keur dihurup ku batur-baturna. Cag urang tuna heula si alam baraya. Ayeuna urang caritakeun heula baladna Ki Bewok jeung urang lemur anu keur tararung jeung batur-baturna Ki Jarong. Harita sanajan batur-baturna Ki Bewok jeung urang Cisomang geus ngerahkeun sakabeh tanagana, tapi ari kuloba mah musuhna teu burung we warga kampung Cisomang teh kadese. Anu antukna mah malalunur jeung geus loba deui anu taratu kabeunangan ku batur-baturna Ki Jarong. Akhirna maranehna mundur ka tukang baralik deui ka lawang lemur bari jeung mawa batur-baturna anu taratu.
Sanggeus narepi ka lawang lemur, sebagian jalma ngalubaran heula anu taratu. Ari sebagian deui masih sing bardegak keneh di lawang, bari nempokeun anu masih keur tararung keneh. Nya diantarana anu masih keneh tararung teh bahkan tak Ki Badrowi, Ki Bewok pon kitu deui baturna anu masih keneh jaragjag jeung si alam. Ari bahkan tak ningal batur-batur salemburna geus loba anu munur teh ngaraos sedih manah nama. Tapi dadalah dikumaha, da memang geus kitu kanyataanana. Tapi keur bahkan tah mah pon kitu deui baturna anu masih keneh tararung teu ieu jadi putus harapan. Malah mah sumangetna pikeun ngabelaan lemah cai teh malah tambah gede. Ceuk babasaanna nama mending keneh ngabale bangke ngajampana bugang tibatan kudu serah bongkokan kanu jadi musuh mah. Tandaning hiji jalma anu ngabarogaan jiwa kasatria, jalma-jalma anu sarupa kitu teh. Kocapkeun deui si alam, beuki dieu anu ngahurup ka si alam teh beuki nambahan we. Si alam geus dikepung wakul buaya mangap, estuning lain bobohongan. Da sigana lamun lain ningang ka si alam ti tadi oge geus kudu binasa meureunnan. Ngan hadena we ninggangna ka si alam. Harita katempo si alam keur luncatan bari jeung muter-muterkeun bedogna ka luhur jeung ka handap pikeun nakisan bedog anu jadi lawan. Ari bedog-bedogna lawan anu kasabat mah ku bedogna si alam geus baruntung kabeh oge, malah manempikeun ka aya anu sasemot perahna buntungna teh. Ngan ku sabab loba pisan anak buahna Ki Jarong teh anu buntung 10 ari nu datang 20, di buntungan 20 anu datang 30 jalma. Atuh reg si alam katempo ngarandeg heula. Geus kitu si alam ngasupkeun bedogna kana sarangkana. Teu lila si alam ngawatek aji napak sancangna sangkan awakna leuwih hampang. Sanggeus cacap mapatkeun kalimahna, cileng si alam luncat nincak kana sirah-sirahna jalma anu araya di dinya nu keur ngepung ka manehanana. Geus kitu belesap si alam lompat ti luhureun eta sirah. Aya lompatna teu meuni cepet lir kilat muruh ka hiji tangkal pines anu aya di satukangeunana anak buahna Ki Jarong. Sanggeus nepi kana tangkal pines teh peletok si alam motong-motongkeun regang kai anu laleutik. Aya we meureun saja rengkal mah panjangna teh. Ari gedena aya sagarede jempol leungeun kolot mah. Sanggeus ngaloba eta regang teh tuluy digunukeun dina luhureun jukut. Ari balad-balad Ki Jarong Ki Badi lepon kitu deui si Belang anu milu ngahurup ka si alam. Barang nenyo si alam lumpat dina luhureun sirah maranehanana teh nuju ka tukang atuh pareng maranehna. Maralik ka tukang maksudna mah hayang nyaho ka mana lumpatna si alam. Barang maralik ka tukang teu kanyahoan aya regang awi nu pating sariet muru ka maranehanana atuh puriak kabeh mencar. Aya nu nangkuban, aya anu ngelokkeun wae sirahna. Pon kitu deui aya nu singgara jeleng nyingkahan regang awi anu diparalangkeun ku si alam. Aya oge anu pating ngorowok nu kakeunaan ku eta regang awi mah. Jeleng si alam luncat deui meuni ngalayang awakna teh balik deui ka tengah pakalangan. Jelegedeg nangtung dina lemah bari jeung nyinghareup ka musuh-musuhna. Atuh rob musuh-musuhna teh
ngaranom deui ka si alam bari jeung ngabar-ngabarkeun bedogna sewang-sewangan. Tapi can aya anu wani nyerang masa urang oge ngan saukur kukulingan we hungkul ningker ka si alam. Ari pikeun si alam mah sanyana lamun manehna boga niat kabur ninggalkeun eta pakalangan bisa wae tangtuna oge. Ngan teu kitu ari keur manehna mah sabab ngabogaan sifat kesatria. Hayang nulungan ka jalma rea jeung hayang numpas sakabeh kajahatan anu aya. Teu lila kadenge si alam ngagarentes dina sajeroning hatena. Aing teh bingung ye. Saur Ki Sabda, urang teh ulah rek binasa ka batur. Sabab nu kudu ditumpes teh jeung nu binasa mah iwal ti pagaweanana. Tapi ariku aing lamun teu dibinasa, tangtuna oge maranehna nu bakal ngabinasa ka urang lembur jeung ngaruksak kana sakabeh pangeusina. Dalamun aing niat mah kita tadi oge meureunnan ku aing geus bisa dibinasa. Duh bingung ieu teh kudu kumaha aing lamun geus kieu. Pikeun ngusir maranehna ti ieu tempat. Sangkan teu jadi ngabinasa ka urang lembur. Oh, nya. Asa kaingetan aing teh. Aing kungsi di bare batu alih ku Ki Sabda. Cek anjeunna lamun aing utuh pitulung sambat ngaran anjeunna. Hayang nyaho ku aing rek dicobaan. Sugan bisa nulungan ka aing. Pikeun nying hareupan musuh anu sakieu ngaratusna. Cek garentes hatena si alam. Geus kitu manehna ngantelkeun batu ali anu dipasangkeun kana leungeun kencana teh ramo kencana. Geus kitu diantelkeun kana bibirna eta batu ali teh. Tuluy nyambat ka Hayang Sabda dina sajeroning hatena. Bari dibarengan ku kakuatan batin anu kacida lumayan gedena nyaur ka Hayang Sabda. Teu lila barang cacap si alam nyamat namina Hayang Sabda. Kelebu adak sakala ka eta tempat. Kadenge sora angin anu datang meuni ngaguru. Ari tatangkalan anu aya di sabudeureun eta patempatan meuni pating rarekot jeung pelenoy. Ari daun meuni rabang haliberan. Angin beuki dieu teh beuki tarik we kadengena. Mimiti ngaguru. Ari sakabeh jalma anu area di dinya kaasup urang lemur Cisomang ngarasa kaget ngadenge sora angin anu ngaguru sarupa kitu teh. Kelebu angin geus mimiti. Ku sarea karasa aya di eta wewengkon. Taneuh beureum nu dipake galungan meuni mulek mumbul ka luhur kasedot ku eta angin. Baju pangsi pon kitu deui calana nu diparake ku jalma-jalma nu area di dinya meuni pating kelebet saking kutarikna eta angin. Teu lila les sora angin teh ngadadak ngiles. Bareng jeung ngilesna sora angin gaur kadenge sora maung anu pating kalaur dimatak muringkak puluk-punuk anu area di dinya. Jiwa si alam nu katempo tenang teh anu keur nangtung dina taneuh bari ditingker ku batur-baturna Ki Jaro. Teu lila gaur kadenge deui sora maung beuki dieu teh meuni asa beuki deukeut wae. Jeung siga anu loba deui maung teh
atuh puguh keluarga lemur Cisomang mah anu harita araya di lawang lemur adenge suara maung sarupa kitu teh teu seurik ngarompolan maneh saking ku banget nahan rasa kasieun beda ari keur batur-baturna Ki Jarong mah keur maranehna mah biasa we sabab geus tuman harirupna di jero leuweung teu lila korobas korobas tangkal dina sajero anu baralah tol aya nu pating ngarajeleng cing horeng maung anu keur muruh ka si alam anu keur ngabedegak di tengah pakalangan teu lila celek eta maung teh narincak kana lemah sukuna tuluy ngurulingan ka si alam aya we meureun 20 siki mah eta maung teh gaur jeung gagauran nemongkeun sihungna anu rangeteng ari kukuna mani pararanjang ari si alam barang nenyo puluhan maung ngurulingan kamanehanana si alam inget ka eyang sabda pok nyarita deui dina sajeroeun hatena nuhun Aki ieu teh asuhan Aki panginten sadayana oge nya Ki nuhun kana bantosanana Ki ceuk geurentes hatena si alam jeung panonna tuluy nempo kana maung anu keur ngeliwek po di dinya ngurulingan manehanana ari balad-baladna Ki Jarong barang nenyo aya maung nu datang ka dinya maranehna kabeh geus taraki-taki bari jeung nyarepeng bedogna sewang-sewangan anu geus siap pikeun diheumbatkeun lamun mau nyerang ka maranehanana teu lila gaur gajleng eta maung nu keur ngurulingan ka si alam teh kabeh ngagarajleng nyerang ka balad-baladna Ki Jarong atuh puriak kabeh mencar nyaringkahan panarajangna maung bari kituna teh malik nyerang ku bedogna sewang-sewangan hiuk cebrod puluhan bedog ngahanca kana awak maung tapi aneh hiji ge nu teurak eta bedog teh gaur maung teh beuki ngagalaur emongkeun sihung anu rangeteng tuluy eta maung teh ngajleng deui nyerang ka batur-baturna Ki Jarong atuh puriak baturna Ki Jarong teh meni sing burisa teu seurikna ngarompolan maneh sabab da percuma cenah di ayonan oge kalaka kabeak-beak tanaga sabab hiji oge bedog eueuh nu teurak kana kulitna eta maung teh meni purber atuh anak buahna Ki Jarong teh anu kakaler kawetan ka kidul pon kitu deui ka kulon ari lalumpatna teh geus teu narolih we kana nanaon nu penting mah maranehna bisa nyalametkeun dirina sewang-sewangan atuh mendingan sakiceup tadina eta tempat teh dipinuhan ku ratusan balad-baladna Ki Jarong ayeuna kari Ki Jarong sabab batur-baturna mah geus areuweuh duka teuing ka marana diawut-awut ku 20 maung asuhanana Kisabda ari Ki Jarong barang nenyo kaayaan sarupa kitu teh untuna meni kekerot ari peungeut meni keuneuk lir beusi atah beuleum nafsu ngagedur amarah geus teu kawadahan bus bedogna diasupkeun deui kana sarangkana geus kitu Ki Jarong ngawatek aji semu guntingna reng semapatkeun ajianana Ki Jarong ngagesekeun 2 dampal leungeunna peladog keluar haseup tina dampal leungeunna
cirining aji semu gunting geus siap pikeun digunakeun. Cerawok Kijarong ngakorawok Abah Kanta bari jeung ngahembatkeun dampal leungeun katuhuna rek nyamber kana pipina Bah Kanta anu keur nangtung dina gigireun tangkal. Ari Bah Kanta surti manehna geus nyaho dan Kijarong keur ngagunakeun aji semu guntingna. Barang mireungeuh Kijarong ngahembatkeun dampal leungeunna anu ngarah kana pipi kencana, lep Bah Kanta ngalepkeun sirahna, los. Cebrod dampal leungeun katuhuna kibat Kijarong teh milepas. Kalah ka ngahanca tangkal anu aya di sagigireunana Bah Kanta. Barang dampal leungeunna Kijarong ngahanca kana eta tangkal, bladau. Cenah eta tangkal anu kakeunaan ku dampal leungeunna Kijarong teh mimiti kaluar haseup. Geus kitu wur kaluar seuneu ngabeulem kana eta tangkal. Ari Bah Kanta barang ningali kitu teh ceuleuh manehna luncat ka kenca ngajauhan Kijarong. Ari Kijarong malik deui ka Bah Kanta bari jeung pok nyarita. Dengekeun sia ku sia. Ku dewek sia moal diantep hirup deui ayeuna mah. Tapi ka mana oge diudag ku dewek mah. Ceuk Kijarong bari jeung molotot ka Bah Kanta. Ari panonna meuni caler beureum. Tandaning neuneun hiji amarah anu kacida gedena. Jeleng Kijarong narajang deui ka Bah Kanta. Gerakanana meuni cepat lir kilat. Dua leungeun kenca jeung katuhuna meuni teu sirikna pasusul-susul. Nyalebar kana awakna pon kitu deui. Beungeutna Bah Kanta. Atuh teu wudu Bah Kanta oge. Rada kawalahan narima panarajang Kijarong sarupa kitu mah. Malah mah geus ampir-ampiran sabaraha kali Bah Kanta rek kakeunaan ku dampal leungeunna Kijarong. Ari si alam anu nenyokeun Bah Kanta keur dicecer tuluy-tuluyan ku Kijarong bari jeung matak ngabahayakeun kana kasalamatan Bah Kanta. Jelang si alam luncat meuni ngalayang awakna. Tuluy nyabet awakna Bah Kanta anu keur dihujanan ku Kijarong. Mendingan sakolepat si alam nyabetna awak Bah Kanta teh. Terus geus kitu dibawa ka tempat nu rada aman. Geus aya tempat nu rada aman, Bah Kanta diecageun heula ku si alam. Kituna teh bari pok nyarita. Bah, bios Kijarong mah ku abdi we Bah. Abah mah antos we heula di dieu. Nya kade jalu. Sing hati-hatinya walar Bah Kanta. Mohon tangtos Bah. Tema si alam. Geus kitu celeng si alam luncat deui muruk ka tempatna Kijarong. Ari awakna mendingan hayang bangun anu hampang. Teu lila celek si alam geus aya deui di hareupeun Kijarong bari jeung ngabedega. Mencrong ka Kijarong. Ari Kijarong barang nenyo Bah Kanta geus eueuh di hareupeun manehanana. Nu aya kari si alam pok manehna nyarita ka si alam. Kurang ajar sia tu jengok. Rek pipiluun kana urusan dewek. Dikamanakeun sia zaman tadi. Ayo pajakeun sia. Lamun teu dipodaran ku dewek. Jeung sia-siana sia. Kitu ceuk Kijarong bari jeung molotot ka si alam. Kijarong. Iraha anjeun teu rek eling. Tiba heula anjeun ngalajur nafsu ngumbar amarah. Hirup sakarep-karepna. Binasa jeung nganiaya ka jalma rea. Boga rasa aing wani henteu deungeun.
rasa aing uyah kidul teu boga ras-rasan kasasama. Lamun anjeun masih keneh kieu wayahna, kuring rek dieureunkeun anjeun Ki Jarong. Sabab geus waktuna pikeun ngeureunkeun anjeun jeung batur-batur anjeun Ki Jarong. Ceuk si Alam jeung mencrong ka Ki Jarong. Dasar sucunguk sia, kumaha wani papagahan ngojay hayam kamari sia teh ka dewek. Memangna saha sia teh, maka jeung cuman taka ka dewek sia. Temal Ki Jarong, lamun anjeun hayang nyaho saha kuring Ki Jarong. Kuring budakna Ki Sahili anu baheula lemurna kungsi dibeuleum ku anjeun. Adik kuring kungsi dibinasa ku anak buahna anjeun. Kuring diculik ku batur anjeun kaleuweung, nepikeun ka kuring jeung nu jadi kolot. Mang tahun-tahun papisahan alatan ku katalengesanana anjeun jeung batur-batur anjeun. Tah ayeuna ieu budak nu baheula nu dititah dipaehan ku anjeun teh, anjeun nitah ka si Bohel, nitah maehan ka kuring. Tapi ku si Bohel kuring dilepaskeun sabab manehna mah masih keneh boga rasa nu dipake keur kasasamana. Tah kitu Ki Jarong, lamun anjeun hayang apal mah. Temal si Alam, ari Ki Jarong barang adenge caritaan ti si Alam sarupa kitu teh malah tambah kekerot untuna. Urang ajar sia, jadi sia teh anakna si Sahili. Awas ya Bohel, lamun urusan dewek geus beres kabeh digantung sia ku dewek. Ceuk Ki Jarong bari jeung ngepeulkeun kadua leungeunna kituna teh. Kumaha Ki Jarong, anjeun rek eureun moal. Lamun moal wayahna kuring nu bakal ngeureunkeun anjeun. Mantang lah babacot sia, bodaran ku aing. Iya, ceuk Ki Jarong. Meninga hiuk bang baraan, bari jeung karasa ngaheab hawa panas anu kaluar tina dampal leungeunna Ki Jarong. Ari si Alam barang Ki Jarong ngaheumbatkeun dampal leungeunna, rek ngarah kana pipi kencana. Si Alam teu disingkahan, tapi malah ditewak pikelang leungeun ka tuhuna Ki Jarong ku leungeun ka tuhuna si Alam. Kop, leungeun Ki Jarong beunang katewak ku si Alam, tuluy dikonci pageuh teu regrog-regrog deui. Antukna anu duaan teh kalakang adu kakuatan, anu kacidarosana peladau tina dampal leungeunna si Alam kaluar haseup ipis. Pon kitu deui tina pigelang katuhuna Ki Jarong sarua kaluar haseup ipis. Kurang ajar sia teh, rek ngajajal emu dewek. Ceuk Ki Jarong bari jeung ngacecekeun ka hareup dampal suku kencana ka si Alam. Ari nu diarah dadalawan, jeleng si Alam ngajaul ka tukang bari jeung ngaleupaskeun pigelangna Ki Jarong. Plos, panarajang Ki Jarong ngeplos, jeleng Ki Jarong ngajeleng deui nyerang ka si Alam. Kudua dampal leungeunna meniputpet nyamberan kana awakna si Alam. Dampal leungeun kenca katuhuna Ki Jarong ditarakis ku pigelang leungeun kenca katuhuna si Alam. Atuh keduk adenge suara tulang anu pating kerduk diadu. Bari jeung kaluar haseup ipis tina leungeunna si Alam. Pon kitu deui Ki Jarong. Ari Ki Jarong baraya barang menyo pangartina sarupa kitu teh ka si Alam, manehna oge ngarasa kataji. Si Alam reg ngeureunkeun heula panarajangna bari jeung ngagarentes dina sajeroning hatena. Tetela lumayan oge budak ngora teh pangarti namanya. Budak ngora tadah pangawasa dewek ya. Kitu ceuk Ki Jarong bari tuluy
masang kuda-kuda geus kitu musirkeun tanaga jerona kana dampal leungeun katuhuna digabungkeun jeung ilmu semu gunting anu ngandung hawa panas geus kitu kerawok Ki Jarong ngakerawok bari ngadorongkeun dampal katuhuna ditujukeun kana awakna si Alam. Heam belesur siga aya hawa panas anu kaluar tina dampal katuhuna Ki Jarong. Eta hawa panas teh meuni nyuruh rek neunggar kana awakna si Alam. Ari ku si Alam harita di ayonan deui ku tanaga jerona barang Ki Jarong ngadorongkeun dampal leungeunna ka hareup si Alam harita neunggeulkeun peureub katuhuna ka Ki Jarong dibarengan ku kakuatan batin anu rohaka. Hiup ledu geleger dua kekuatan diadu nimbulkeun sora anu pating geleger matak pikakeungeun. Ari Ki Jarong barang kakuatanana bentrok jeung kakuatan si Alam tanpa suku Ki Jarong duana mabes kana taneuh sasemet bincurang. Ari si Alam mangan saukur ngadayak dagungkul awakna ka tukang. Bari jeung teu lila kituna teh rag si Alam panceg deui dina kuda-kudana. Teu lila celang Ki Jarong luncat kaluar bari jeung ngadorongkeun deui dampal leungeun katuhuna ka si Alam. Ari si Alam anu keur aya di handap rancing geus manehna tuluy neunggeulkeun deui peureub katuhuna ka Ki Jarong ku teunggelan jarak jauh. Siut dua kekuatan diadu di tengah geleger kadenge deui meninggal geleger matak euneur. Ari Ki Jarong anu awakna keur ngalayang di luhur barang kakuatanna diadu jeung kakuatan si Alam awakna tuluy cucuralitan di luhur geus kitu turun ka handap clek nincak lemah. Renghap Ki Jarong ngarenghap narik napas jerona siga nu capek teu lapok manehna kadenge nyarita sorangan. Kurang ajar tetela kekuatan tanaga jerona lumayan oge ya budak ngora teh ya. Tapi keur aing mah kehelaanan ari kudu serah bongkokan ku budak ngora mah. Kitu ceger entes hatena Ki Jarong. Sanggeus kitu manehna ngumpulkeun heula tanaga teu lila pok nyarita deui ka si Alam. Budak ngora dewek memang muji ka sia euy. Kakuatan tanaga jero sia anu dipiboga ku sia lumayan gede oge. Tapi keur dewek cadu bungkuk haram dempak sia. Ari kudu serah bongkokan ka lawan saperti sia mah leuwih hade pae babangus jadi babatang keur dewek mah euy. Ayo ayeuna urang tuluykeun deui ngadu kakuatan teh jeung dewek ceuk Ki Jarong bari jeung ngalayang ka luhur. Ari gerakanana menit cepet dua dampal katuhu jeung kencana didorongkeun ka hareup meuni silih susul atuh celeng 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 si Alam loncatan nyingkahan penerajangna Ki Jarong. Ari setiap penerajangna Ki Jarong anu milepas ngeunaan kana tangkal pon kitu deui jukut jeung eurih. Eta tangkal jeung jukut eurih teh dol hurung we kabeuleuh ku seuneu atuh harita seuneu jadi ngabebela di mana-mana minuhan eta wewengkon. Ari warga lembur Cisomang pon kitu deui bahkan tak Badrawi kebewok jeung pada baladna anu tita tadi narampokeun tarungna Ki Jarong jeung si Alam kabeh oge teu eueuh nu teu gogodeg ningali kajadian sarupa kitu teh. Teu kadenge Ki Badrawi
nyarita ka Bakanta. Abah, nah kira-kira namoala naon jang banyu teh bah? Kitu tanya Ki Badrowi ka Bakanta. Anu ngerasa hariwang ku kayaan si alam. Katupok Bakanta nyarios. Oh hariwang Ki Badrowi, sing percaya ka Abah. Sababna ku Abah ge geus karasa. Jeung apanan geus katempo kurang sarea oge. Eta budak teh lain budak sambarangan. Tah, naon tangtuna oge si Banyu bisa ngayonan ka Ki Jarong. Kitu balerebah Kanta. Ah, kitunya bah. Ya mudah-mudahan atuh jang Banyu teh si bisa ngayonan ka Ki Jarong bah. Nya Ki Badrowi, urang Bandungan we heula ayeuna mah. Balerebah Kanta. Bari jeung mencrong deui kanu keur tarung begalan nyawa. Harita sakabeh pasang panon anu ara dinya narempokeun ka si alam anu keur ngadu jajaten jeung Ki Jarong. Kocapkeun deui si alam anu harita geus digulung ku seuneu. Jeleng manehna loncat kaluar tina gulungan eta seuneu muru ka tempat anu basa tarung jeung pada baladna Ki Jarong teh. Aya maksudna pangna manehna loncat ka tempat eta teh. Tempat anu kahiji tempatna lega, nu kadua tekerep teuing ku tatangkalan. Sabab ceuk pikirna si alam, lamun loba teuing tangkal anu kaduruk sok sieun cenah ngaremet ka lemur. Nu akhirna eta seuneu teh bisa ngaduruk ka pilemburan. Ari Ki Jarong barang nenyo si alam kaluar tina kurungan seuneu teh. Kumanehna teh diantep tuluy si alam di udag. Corelat Ki Jarong loncat menuju corelatan. Telila jeleng ngalayang awakna kaluar. Klek sukuna nincak deui kana lemah. Cerebedeg ngabedega nangtung hareupeun si alam. Rek lompat ka mana sia? Jongok, ayo dan dewek sia. Ceuk Ki Jarong bari jeung mencrong ka si alam. Ki Jarong, kuring init lain rek kabur. Tapi kuring init ti pakalangan sabab nyingkahan pibahayaeun kerja maloba. Namun kabeh tangkal anu aya di ditu didarukan ku anjeun tangtu seuneuna bakal ngalentab kanu liana. Nu antukna lembur bisa kahuruan. Tak ayeuna kuring rek nanya sakali deui ka anjeun Ki Jarong. Nah anjeun teh rek sadar moal rek ngeureunnan kalakuan sarupa kieu. Nah moal lamun moal kuring kapaksa bisa ngabinasa ka anjeun Ki Jarong. Tema si alam. Nah, bating kengerong sia. Ganeng ngadengeun oge. Dewek mah teh suri sia ngadengeun oge. Tema Ki Jarong. Bari geus tatan-tatan deui rek narajang ka si alam. Atuh ari kitu mah. Berarti anjeun geus teu bisa dibawa bener. Ayo sia, siapkeun deui kakuatan sia teh. Ari kitu mah. Tema si alam. Bari jeleng loncat jauh ka tukang sabaraha meter ti Ki Jarong. Celek nincak deui sukuna kana lemah. Geusna kitu nangtung ajeg bari si dakep nying hareup ka Ki Jarong tuluy nyambat nu janten guruna nyaeta Eyang Sabda. Aki hapunten abdi. Ayeuna abdi bade nyuhunkeun idin ka Aki. Sejametakeun Aji Saepi Banyu kang mayunan Ki Jarong ki. Nyuhunkeun mugi Aki ngawidihan ka abdi. Kitu ceuk gerentesna si alam. Geus kitu
rep panonah diperemkeun barang cacap ngawatek aji sepi banyu langit anu tadina rada caang teh rada angkup mega hideung anu ngadingding dina langit mending ngagulung rep kaayaan tambah poek teu lila celeger celeger kadenge sora gelap anu pating jaleger disusul ku sora angin anu ngaguruh andaruan celeger celeger sora gelap manipating celeger deui pauntuy-untuy dibarengan ku pating barasatna jeung buri nyai kilat anu aya di Jomantara teu lila preg hujan meni gede awor jeung sora angin anu ngaguru meni jadi keung eta kaayaan teh hari urang lembur Cisomang anu nenyo kaayaan sarupa kitu meni pating lohok jeung pating burisat ngariuhan ka tempat anu ieuh tapi ari panona anggar we mencrong ka si alam anu keur adu hareupan jeung Ki Jarong. Ari Ki Jarong barang nenyo kajadian sarupa kitu rada ngarenjag manehna oge teu lila pok nyarita sorangan ngaluarkeun ajian naon deui wae teh budak teh asa kakaraing nenyona ge ya ceuk Ki Jarong bari jeung tatan-tatan rek nyerang deui ka si alam. Bara Sunda mung saki heula hancagarapan Malespati anu jadi adi bagian ke-28 mudah-mudahan bagian anu ka-28 mang tiasa dilajengkeun deui dina dinten anu sateras. Hapunten bilih kirang raos kadanguna ya. Mau menuju kirang sehat ya cucu rada serang. Atur nuhun kana sagala perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.